Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya nu dipikadeureuh kumang. Alhamdulillah. Danget ieu urang tiasa patepang dangu di acara dongeng Sunda di Tepas Dongeng Mang Otong Channel. Puja-puji syukur urang dugikeun ka Gusti Nu Maha Gopur. Mugia lengkah nu misalah, laku lampah nu temerna, kenging pangampura ti mantena. Lan urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti Nu welas asih. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang anu masih seueur keneh kakirangan. Mugia rojongan dulur dangu sadaya tiasa janten panyumanget kangge emang dina ngamumule seni Sunda dongeng Sunda. Oge kangge dulur dangu anu nembe pisan mendakan ieu channel, mangga di-subscribe heula nya. Toel tanda loncengna supados aya bejaatan pin notifikasi mun emang neraskeun hanca dongeng. Like lan komen teras dipangserkeun atanapi dibagikeun dina media-media sosial dangu sadaya nu saseueur-seueurna. Hai tot. Iya abah cikopingna awas panas keneh. Waduh lu gelis bebene abah lupa bageran. Abah ditunda lebah mana eta cariosan nu kamari bah? Asana mah nyaritakeun Arum jeung si Arman ambu. Anu bener bah, asa lain. Naros ongko teu percaya. Puguh mah abah masuk lengotan. Mending urang dangukeun bae deui. Ambu rek nyandak kulub suuk heula nya. Ayo urang hanca deui. Cariosan nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut. Yasana Kidagar bagian nu kadua. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Sebenarnya Arman teh sanajan sarua neundeun hate ka Neng Arum, tapi teu pati mere harapan, teu pati ngalayanan. Ngan bae Neng Arum anu bogoh pisan ka Arman. Wanteran wani nyampeurkeun ka Arman lain ukur di kebon, tapi oge ka imahna. Jadi lila-lila mah Arman jeung Neng Arum teh jadi layut. Malah mah meh sakabeh pagawena Juragan Barkah apal lamun dua sajoli eta ngajalin hubungan cinta. Di kebon wetaneun lembur bogana Juragan Barkah, pagawean manen engkol teh geus rengse. Da puguh dipanena oge kulobaan, aya kana 15 urangna anu harita kuli manen engkol di kebon Juragan Barkah teh. Engkol geus dientep dina mobil truk. Teu lila supir truk ngahirupan mobil. Gerung mobil disada tuluy ngageleuyeung maju lalaunan bangun burateun ku muatan. 15 urang nukuli ngantai antri di saung Juragan Barkah pikeun narima upah buruh kuli poe harita.
Dages ilah namang saharita mah upah teh dibayar tiap poe sanggeusna rengse digawe. Mang Kosim jeung Arman kabagian panderi da bantuan heula kenek memeres terpal mobil truk. Mang Kosim duit buruh poe ieu Rp2.000 ngan bae dipotong ku hutang Mang Kosim basa kaheuletan. Jadi Mang Kosim ayeuna ngan nampak Rp1.000 cek Juragan Barkah bari ngasongkeun 10 lembar duit kertas beureum Rp100 ka Mang Kosim. Punten kan, nah teu tiasa engke bae dipotong na utang abdi teh dan nembe kaheuletan nambutna oge. Kaleresan abdi tos janji ka Bah Sarja bade meser injuk kangge ngaleresan hatup nu bocor. Cek Mang Kosim bari tetep nampanan duit Rp1.000 anu diasongkeun ku Juragan Barkah. Yeuh Kosim, nu ngaranna hutang mah kudu gancang dibayar sabab urang teh teu apal irah bakal maot. Berat lamun seug urang boga hutang tuluy maot ninggalkeun hutang. Ke arwah urang marakayangan moal ditarima ku langit jeung bumi sabab boga keneh sangkutan hutang. Tapi gan enjing ya abdi teh bakal damel deui apanan manen sosin andi Kebon Kidul. Anya jalma mah ngan saukur boga rancana jeung cita-cita. Kumaha lamun heug ieu mah ting-bating Mang Kosim balik ti dieu ti jalikeun tuluy labuh cirah ngabentur batu terus maot. Apanan umur mah eueuh nu nyaho Mang. Tos Pak wios artos Arman bae anu diangge kanggo meser bilik mah. Arman anu hatena ngarasa teu ngeunah kana ucapanna Juragan Barkah harita milu nyarita. Tah bener Man, hade boga budak teh euy. Daek bebela ka kolot. Bener Man, yeuh duit buruh Arman mah. Jegjeg Rp2.000. Juragan Barkah kalah kakatempo bunga manehna gancang ngasongkeun duit Rp2.000 mangrupa 20 lembar duit 100 perak ka Arman. Duit gancang ditampanan ku Arman. Hatur nuhun Juragan, abdi sareng Bapak permios heula. Arman rengkuh hormat bari tuluy ngajak bapana balik. Arman jeung Mang Kosim lempang ngalenghoy mapai jalan lembur. Kabina-bina boga dunungan teh. Utang karak 2 poe ge langsung main cekris bae. Teu daek ngartikeun kana pangabutuh anak buah sorangan. Dasar kumed. Mang Kosim kukulutus ambek tayohna mah ka Juragan Barkah. Tos Pak ulah diemutan teuing, cek Arman. Keheula atuh daman. Kamari ge apanan Bapak teh ngan ukur diburuhan ala kadarna. Sawaktu menerkeun balong jeung pager ukur dibere duit 300 perak ditambahan ku bako tampang sakeureut. Mun rek ngijir mah teu sabanding jeung capena buruh sakitu teh. Tapi na apanan Bapak teh teu oel kana tanaga. Tapi ari manehna pinter kodek. Hutang karak 2 poe ge mani langsung dipotong. Lamun arek wijaksana mah nu jadi dunungan tanya heula. Nah daek dipotong duit upah poe ayeuna atawa henteu. Saha nu nyaho anak buah teh keur boga pangabutuh penting. Tos palah ulah diemutan teuing da puguh pasipatan dunungan urang mah kawas kitu, cek Arman. Mang Kosim jempe duanana terus lempang mapai jalan lembur. Srog tepi ka pertelon, Arman ngarandeg tuluy tumanya ka bapana. Bapak peryogi sabaraha kangge meser injuk teh? Rp1.000 Man, walon Mang Kosim. Iya artosna Pak. Arman ngasongkeun duit 10 lembar Rp100 ka bapana. Duit ditampanan ku Mang Kosim. Ari hidap rek ka mana Man? Bade ka kiosna Babah Tongpai Pak.
bade meser kenur sareng useup kangge neger di walungan. Laina masih aya kenur jeung useup teh di imah. Aya nu alit mah Pak, moal kiateun kangge neger mah Pak. Paling ge eta mah dianggo nguseup hurang atawa beunteur. Nya atuh, Bapa mah rek ka Abah sarja heula ngaduitan injuk, bari sakalian ngangkut injukna. Hidup ulah lila teuing man, bantuan Bapa menerkeun hateup, pan palebah pawon mah geus balocor. Muhun Pak, walon Arman bari unggek. Geus kitu mah Bapa jeung anak teh papisah. Mang Kosim ngaleok ke lebah kenca nuju ke tengah lembur darek ka imahna Bah Sarja, sedengkeun Arman ngaleok ka belah katuhu mapai jalan anu berasna ka jalan gede, di mana di sisi jalan aspal teh aya kiosna Babah Tongpai anu jualan alat-alat pamayang sabangsaning kenur, useup, jejer, golongan, babanduk kuku, malah kecrik jeung heurap ge aya. Kocapkeun di kebon, Juragan Barkah kari sorangan diuk di saung bari panonna neuteup ka arah jalan anu berasna ke tengah lembur. Kamana si Arum? Budak teh geus wayah kieu acan keneh ngurunyung nganteuran dahar. Naha pohon kitu? Atawa na pohon itah? Duh, mana beuteung geus kukurubukan. Aing balik bae kitu ka ieu mah, atawa dahar di warung sanguna si Armin. Ari rek jajan teh lebar duit na puguh. Bisi di imah geus masak ngeunah. Juragan Barkah ngagarentes dina jero hatena. Keur ngahulang kitu kurunyung Neng Arum ngurunyung datang bari ngajingjing rantang. Sorog ka hareupeun saung. Sepi geuningan Pak. Kemarana nu daramel? Tanya Neng Arum ka bapana. Geus bubar Rum, da geus beres manen engkolna ge. Hidup we anu beurang teuing ka dieuna. Mang Kosim sareng Kang Arman tos aruwih Bah? Tanya Neng Arum. Aya naon nanyakeun Mang Kosim jeung Arman Rum? Juragan Barkah kalah malik tumanya bari kerung. Ah, henteu Bah, ukurna ros Arum mah. Geus baralik bieu, bari rada ambek meureun ka Abah Mang Kosim teh. Pedah buruhna dipotong hutang ku Abah. Emangna dipotong sabaraha kitu Abah? Manehna boga hutang 1.000, duit upahna 2.000, nya dipotong ku Abah 1.000. Jadi manehna ukur nampas 1.000, tapi bieu teh rada mugen embung mayar hutang. Alesana cenah rek meuli ijuk ka Bah Sarja geusan meneran hateup imahna anu bocor. Abah mah tegaan atuh. Hawatos Mang Kosim atuh. Panginten moal tiasa ngaleresan hateup bumina Bah. Tetep bisa, sabab si Arman mikeun duit buruhna ka bapana pikeun meuli injuk. Geus dieukeun rantangna, Abah lapar hayang dahar. Rantang dibukaan ku Neng Arum, tuluy sor disodorkeun ka hareupeun bapana. Si rantang teh sangupulen anyar ngakeul goreng lauk emas sayur hasem sambel tarasi mani medok dilalaban ku beuleum peuting surawung. Tetalangke kedeker Juragan Barkah teh dahar mani ponyonaker meureun mah bakat ku lapar. Rengse dahar rantang diberesan ku Neng Arum. Bah, Arum nyuhunkeun acis. Ceuk Neng Arum sawaktu bapana ngojengkang turun ti jero saung. Duit keur naon Rum? Tanya Bah Barkah bari neuteup ka anakna. Arum pale meser sendal Bah. Tuh tinggal sendal Arum tos ipis pisan. Palawur paminicak batu rada seukeut teh karaos nyeri Bah. Lami-lami engke tiasa rorombeheun Bah. Walon Neng Arum bari masang paroman ngalengis sangkan dikarunyaan ku bapana. Sabaraha Rum?
Sanajan boga pasipatan medit ge Juragan Barkah teh ari kaneng arum anak hiji-hijina anu dipimemet pisan ku manehna tara sok nolak ari dipenta duit 2.000 rupiah bah. 2.000 loba-loba teuing arum, gaji sapoin kuli eta mah. Apanan sendal mah paling ge 75 perak atau 100 perak. Ih abah mah pelit, sendal 100 perak mah sendal catu bah. Arum mah palai meser ge kelom gelis atanapi sendal anu bahana tina kulit. Make sendal biasa bae atuh rum. Meuli sendal kakuat 2.000. Pan aya sendal nu alus tapi murah hargana. Ah, tos abah lah. Teu janten bade meser sendalna oge. Wios arum mah rorombeheun oge. Ceuk Neng Arum bare parna ngariuk alum. Nempo kitu Juragan Barkah tetegaeun leungeunna ngusiwel kana saku calanana nyokot duit 2.000 rupiah tuluy diasongkeun ka anakna. Arum gancang nampanan duit bari paromana marah mae deui. Rek jeung saha nya meuli sandalna teh rum? Nyalira bae bah. Ajakan bi Syah atuh ngarah aya batur. Oh, nyalira bae bah. Daludeung arum oge. Arum teh tos ageng bah. Manya disarengan bae ku Birum Syah. Nya heug atuh sing ati-ati. Rek meulina ka mana? Ka pasar bah. Ka toko sendal Cimeimei. Nya atuh jig abah marek mulang. Tapi bah nitip rantang nanya. Maknya arum ka pasar bari nyanda kerantang. Aya bae. Nya diekeun atuh rantangna. Rantang dijingjing ku Juragan Barkah tuluy lempang bareng jeung Neng Arum mapai jalan lembur. Di palebah pertelon Juragan Barkah mangaleok ka kenca sedengkeun Arum mah ngaleok mengkol ka katuhu. Neng Arum paromana bear marah mae dina jero hatena seuri bunga. Aing rek meuli sendal anu imitasi bae asal katempo alus. Paling ge hargana 200 rupiah. Sesana nu 1.000 rek dibikeun ka Kang Arman. Pikeun ngagantian duitna nu dipake meuli injuk. Geurentes Arum dina jero hatena. Keulatna beuki ngagancangan mapae jalan lembur nuju ka jalan gede. Tepi ka pertelon Neng Arum ngaleok ka belah katuhu ngambah jalan anu nuju ka jalan gede. Tapi karake meunang sababarah lengkah, rentang-rentang Arman mucunghul ti arah hareup bari ngajingjing keresek. Arman teh rek mulang ka imahna saentasna meuli useup jeung kenur di kiosna babah tongpae. Neng Arum seuri ipis ngarasa bungah panggih jeung Arman di jalan. Leungeunna gancang memeres buukna. Lengkahna ngarandeg ngahaja ngadago Arman ngadeukeut. Geuning Arum bare ka mana nyalira bae? Tanya Arman. Ti jauh ge Arman teh geus seuri nempo mojang lenjang bebene hatena nangtung di jalan kawas anu keur ngadago dirina. Bade ka bumi akang Arum teh. Mung bade meser sendal heula. Walon Arum bari imut ngagelenyu. Imut anu kareueutna keur nyieun nyeblak hatena Arman. Oh, bade naon Arum ka bumi akang? Tanya Arman bari dadak kerung. Nya palai papendak akang atuh. Nah akang mah siga nu heran. Nah Arum teu kenging kitu ameng ka bumi akang. Nya kenging atuh. Sanes kitu mung ulah remen teuing ameng ka bumi. Ke Arum diseuselan ku ambu. Wios diseuselan ge asal tiasa pendak sareng akang. Nah akang teh sono kitu ka Arum. Nya sono atuh Rum. Ngan bae urang teh apanan kedah ngajaga perasaan sepuh Arum. Pan akang teh masih siga kieu. Da Arum mah teu mandang nanaon ka akang teh.
Barina arumah bangga ka akang teh rajin damelna, jujur sareng talaten, sakitu oge tos cekap kangge arumah. Hatur nuhun arum, tapi leres ieu teh teu aya maksudna naon bade ka bumi akang teh. Saleresna mah aya, ieu bade masihkeun acis gentos buruh akang anu diangge meser injuk ku Bapak Kosim. Ceuk Neng Arum bari ngasongkeun duit Rp1.000 keur Arman. Nah, beti gantosan sagala. Da akang mah ikhlas ngabantos bapak. Barina teu aya sangkut pautna sareng Arum. Ih, hawatos atuh Kang. Acis akang janten ngirangan, margi diangge meser injuk. Wios, canda Kang, Arum noge ikhlas da. Ulah Rum, katampi ku akang kanyaah Arum teh. Tapi ulah kikieuan, ulah ngagentos amal akang kangge mantosan sepuh ku acis Arum. Wios da akang mah masih gaduh artos. Pami akang alim nampi ieu acis teu nanaon Kang. Tapi gentosna akang kedah nganter Arum ka pasar kangge meser sendal. Terus urang ngabaso heula di pasarnya. Ceuk Arum bari imut deui. Arman ngahuleng hatena ngarasa bimbang. Sabab tadi manehna geus janji ka bapana lamun rek mantuan meneran hateup. Tapi nempo Arum anu masang paroman ngalengis, hayang dikarunyaan hate Arman teh jadi tetega. Komo ngadenge deui Arum nyarita. Akang teh bade tega ngantep Arum angkat nyalira ka pasar. Kumaha pami Arum aya nu ngaheureuyan ku lalaki baragajul di jalan atawa dipegat ku begal. Nya ku akang dijajab Rum, tapi ulah lami-lami nya. Ceuk Arman akhirna mah hatena leah teu wasa pikeun nolak kana kahayang Neng Arum. Barina pikir Arman lamun seug ayana naon ka diri Neng Arum, pastina bapana oge bakal nyalahkeun ka manehna. Pasti bakal nitah dirina pikeun nganter anak dunungan heula pikeun ngajaga kasalamatanana dibandingkeun meneran hateup. Neng Arum jeung Arman leumpang parendeng mapai jalan lembur anu brasna ka jalan aspal. Singketna carita, Arman jeung Neng Arum teh antuk namah jalan-jalan ka pasar, jajan baso jeung es goyobod. Teu poho meuli sendal, malah mah Neng Arum meulikeun sendal keur nini jeung akina. Sedengkeun Arman nolak sawaktu rek dibeulikeun sendal teh, alesanna sendalna masih alus keneh. Ke bae cenah lamun sandalna geus pegat atawa geus ipis pisan. Mulang ti pasar, Neng Arum teh kalah kamenta dianteur ka imah aki jeung ninina. Alesanna rek nganterkeun sendal ka aki jeung ninina, ngan bae teu wani sabab jalan nu ka imah nini akina teh sepi ngaliwatan kebon jeung pasir. Sabab imah aki Warsa jeung nini Ijah mah ayana teh di mumunggang pasir nu aya di kuloneun lembur Sugih Mukti. Aki Warsa jeung nini Ijah teh indung bapana Ambu Rumsih. Sedengkeun Juragan Barkah mah kolotna saduana ge geus maraot 5 taun ka tukang katarajang gering TBC. Arman teu wasa pikeun nolak da manehna oge apal lamun ka imahna Aki Warsa teh memang sepi jeung caneom ngaliwatan kebon awi sagala. Wajar lamun Neng Arum teu wani indit nyorangan ka imah akina. Sapasang jajaka jeung wanoja teh laleumpang deui nuju ka sisi lembur belah kulon. Teu ngambah jalan lembur sabab kudu nguriling jauh lamun ngambah jalan lembur mah. Neng Arum jeung Arman ngambah jalan terobosan ngaliwatan kebon sampeu jeung kebon awi. Engkena berasna ka suku pasir nu aya di lembur belah kulon. Urang teunden heula lalampahanana Neng Arum jeung Arman anu rek ka imah akina.
Urang kocapkeun di mah Juragan Barkah. Harita Juragan Barkah keur ngabaheuai dina kursi males di tepas imah bari nyang hareupan cikopi anu dilawuhan kurang ginang dina keler. Sedengkeun Ambu Rumsih ti tadi ge celing cingcat kaluar asup ka imah bari biwirna teu eureun noroweco. Lol Ambu Rumsih nolol ti jero imah tuluy ngadeukeutan ka salakina. Kamana si Eneng teh? Abah, kamana ieu? Wayah kieu can keneh balik. Abahna atuh da diantep bae budak ulin sosorangan teh. Mani teu boga kamelang nu jadi bapa teh. Da bebejana mah rek meuli sendal ka pasar Ambu. Daguan we atuh engke ge balik. Bisi mah ngabaso heula di pasarna teh atawa panggih jeung baturna. Lain, dibere duit sabaraha kitu. Abah si Neng teh. Dibere 2.000. Naon? Dedengengan teh dibere 2.000. Mani loba-loba teuing atuh mere duit teh. Apanan sendal atawa kelom anu alus ge ukur 300 perak Abah. Nah habet dibere 2.000. Keun bae bisi hayangeun jajan. Bisi bae hayang jajan baso atawa seblak Ambu. Baso mah ukur salawe perak samangkokna ge. Seblak mah komo salawe teh menang 2 mangkok. Paling ge duitna dipahugieun ka si Arman geura. Sok ka mana bae ari Ambu. Mahnya awewe mahugi ka lalaki. Kawas teu apal sifat anak sorangan Abah mah. Si Nyai mah ari geus resep ka batur teh boral. Sagala dibikeun. Harita keur nyobat jeung si Icih ge geuning. Kabaya anyar meuli dibikeun ka si Icih. Selop menang pesen ti dayeuh dibikeun ka si Icih. Jeung deui naon si Eneng teh nyobatna teh jeung jalma-jalma anu miskin. Jalma-jalma anu butuh ku pamere. Daek nyobat ge maranehna mah hayang ngoloan anak urang. Monggos Ambu. Ulah ka mana mendi. Anggur mah kaitu. Ngahaneutkeun dongeun. Abah lapar hayang dahar. Keheula atuh Bah. Ieu kumaha si Eneng? Ambu mah hariwang. Bisi kamalinaan ulin jeung si Arman. Geus wanci tunggang gunung ieu teh Bah. Nah Abah temelang kitu ka anak. Juragan Barkah cengkat panonna neuteup ka langit. Panon tempogo singsir ngulon sakedeung deui wanci sariak layung bakal tumiba. Geus burit geuning. Kamana atuh si Arum teh? Bebejana mah moal lila. Tapi wayah ge can keneh balik. Ambu mah rek nyaran si Nyai Bah. Rek ngajak si Kemed. Ngan kade ulah kajurung ku nafsu lamun aya nanaon. Kemed. Ambu Rumsih gegaroan kabadegana. Kemed ngurunyung ti pipir imah langsung nyampeurkeun ka dununganana. Aya pikir saun naon juragan istri? Tanya Kemed bari rengkuh hormat. Baturan kuring Med. Rek neangan si Eneng. Muhun, mangga gon. Ambu Rumsih asup heula ka jero kamarna pikeun dangdan sakedeung. Kemed oge ngaleos ka saung balong geusan nyokot bedogna anu tadi digantungkeun dina bilik saung. Geus kitu mah kenceling Ambu Rumsih indit ti imah diiringkeun ku Kumed. Ambu mangkosimu ngadunungan koret. Bah. Asana pamajikana oge judes etat Bah. Nasib eta mah Bah. Ieu kulup kacang asa weuteuh bae Bah. Atuh kumaha Ambu? Digegelna lulubatan bae tekanan.
Yang isuk mah rencang kopi na sekalian kulub jagong bae ambu. Ahai tot urang tunda heula semet dieu ieu lalakon mugia urang tiasa patebang dangu deui di acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong Channel dina cariosan nu salajengna pulungan nu endahna piceun nu barututna hampura anu kateda tina sadaya kakirangan boh tina ucap-kecap bahasa Sundana kitu oge tina ngamedarkeun dongengna. Mugi ieu dongeng teh tiasa janten hiburan di waktos nu luang. Amang saja undur diri. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.